Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayananya. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktu sidinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka bari jeung reuwas Nyi Rodiah rek ngagilakeun Congo Balati. Congo Balati anu kuduna nancep kana palebah dadana teh rada mencong nancep kana babagian awak hanapeun kelek. Cap atuh anu ngajerit mah horeng Nyi Rodiah, ngajerit alatan reuwas dumeh sanaya henteu nyingcet. Nah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Janten sanaya teh henteu nyingcetnya mitra. Sedangkeun sanaya magawena teh ukur neuteup ceuleuyeuk ka anu cikeneh nublesna. Nyi Rodiah nengkup beungeut adi geus kitu mengan beuretak we lumpat sakalumpat lampet nyao lumpat ka mana. Ningali Nyi Rodiah kabur, Sumaji arek nyusul ngan dicare ke Kiragapati. "Arah cia, mana ini? Reka mana di cia, ha?" Ceuk Kiragapati bangun amek ka Sumaji. Itu nun bade nyusul pun Rodiah. Tema Sumaji arap-ap eueup bangun anu sieun ku wibawa Kiragapati. Kumaha teu rek kitu? Kumaha teu rek ajrih atuh. Ka Kiragapati teh kapan pimpinan manehna pisan dina pasukan siluman Haji Prawatasari teh. Ya guru disusul. Kan eta mah tanggung jawab si sanaya. Ceuk Kiragapati keukeuh nyarek Sumaji ingkah tidinya. Ieu layon anu paturaya. Arek dawanan, arek kumpeni kabeh ge tanggung jawab sia. Kuat Pulasara. Ceuk Kiragapati marentah. Manehna mah sibuk ngubaran tatu sanaya. Atuh daek teu daek Sumaji teh Mulasara layon anu jumlahna lain ukur wawalasan. Tapi mani mangpuluh-puluh. Campur antara layon tawanan jeung layon musuh. Sanajan cikene disebutkeun yen eta layon teh tanggung jawab Sumaji, tapi ari dina praktekna mah sarerea milu Mulasara. Rahayat anu jadi tawanan kumpeni teh sanajan bari masih kene soak, sanajan bari capek tunuh jeung lapar, poe eta teh teu waleh babantu. Mantuan para pajuang Mulasara mayit aya anu ngalilomang sabisa-bisa keur kaluat, aya nu neangan daunan keur mungkus layon, tapi aya bae anu gawena teh ukur ceurik ngaguguk bari ngagulang gaper layon.
layon saha teh Mi nah layon anak Mi cek sanaya deku mariksa layon hiji jajaka anu awakna nyaregeng nyabudug saluar awak pohoe yen manehna keur tatu teh lain sasaha teu deungeun teu barayangan Mi mawati we nasib ieu jajaka teh manehna teh urang lemur bawahan Cilacap tapi geus teu kadang teu baraya hirupna nu ngeulis nungul pinang ari kahayangna mah badag make jeung boga cita-cita arek jadi prajurit Kanjeng Haji da hayang bebela ka rahayat senengan kitu kapan boroka jadi prajurit hayang ajeg nangtung ge teu kawawa balas ku lapar jeung ku panyakit tapi ari cita-citana hayang bebela ka rahayat mah cumpon sanajan teu pira oge manehna teh mangkukna mangnengankeun bongborosan keur Mi sabab teu kawawa ku lapar sakitu manehna keur kalaparan oge eta bongborosan teh kolu dibikeun ka Mi nya teu pira tapi ajena badag sabab tetep we manehna teh geus bebela ka rahayat tuh ayeuna manehna palastar aku gobang kumpeni sedih Mi mah sedih ceuk si Mi bari ngabangingik ceurik sanaya cengkat geus kitu nyamperkeun Sumaji anu keur mulasara mayit awewe bareng jeung sababaraha urang tawanan bisa diilikan tetela eta teh awewe anu tadi nawak maneh ku balati bogana sanaya teh ya Sumaji teh keur tetelepek ka para tawanan kunaon kira-kirana pangna ieu awewe tega maehan maneh sageus maehan sababaraha kumpeni nyeta karunya puguh Nyi Sarmini teh akina maot di perjalanan minggu kamari atuh anakna oge sarua maot deui poh akina boh anakna maot alatan dikakaya ku kumpeni salila dikerid peuti ari Nyi Sarmini sabot hirup nenggelis kitu teh gawenangan dicacampah bae ku si atah adola kumpeni eta teh saban peuting digalusur kana Suni direjengan dibagilirkeun jadi piara bergilir saban peuting Sujang saban peuting puguh oge ceuk eta awewe tengah duwuh rawah riwih keheul ku katalengesan kumpeni nah atuh sararea bacaricing bae ceuk Sumaji jadi milu keheul tungtungna mah mecah anu wani ngalawan atuh angko basa aya lalaki anu rek ngalawan oge ku Nyi Sarmini teh diulah-ulah pokna teh montong dilawan sabab anu cilaka mah sarerea kitu cenah ngomong si awewe keken hari Nyi Rodiah teu apaleun kana nasib Nyi Sarmini saha Nyi Rodiah teh Sujang ari Nyi Rodiah teh anu tadi gagah rongkah ngalawan kumpeni teh emang Sumaji ngingetan nya kami nyaho hari panyana teh eta awewe teh teu boga pangabisa da saukur di aku adi ku Nyi Sarmini na malahan Nyi Sarmini teh siga anu risieun nasib gorengna kanyahoan ku eta awewe da kami oge meni pok deui cenah montong dibejakeun ka adina bisi kumaha onam karunya Nyi Sarmini ku hayang-hayangna rahayat salamet teu digunasika ku kumpeni manehna kolu korban sasoranganan da nya kapikir ku kami ge mun jalma dihucukeun ku manehna sina bebela ka dirina meureun bakal loba tawanan anu cilaka da kapandina aya nu wangkalang ge langsung geuning sok dikakalakeun benar manehna mah bebela ka batur teh teu bade ngarugikeun anu dibelana ceuk eta awewe siga anu nyiniran ka jalma-jalma anu ngaku pahlawan kabuktian geuning boh Sumaji boh sanaya pon kitu keneh Kiragapati beungeutna bareureum basa eta awewe cacarita model kitu teh rengse ngurebkeun mayit Nyi Sarmini Kiragapati nyalukan Sumaji dibawa ka tempat anu suni ari barang anjog anu suni barang gaplok we
pipi Sumaji teh ditampilingan kenca katuhu. Ditampilingan mah ngeluh we. Sia abal, kunaon sia ku aing dicabok. Rumaos Jisim abdi teh gaduh kalapatan, Jisim abdi parantos ngarempak kana naon-naon anu dipahing ku Kanjeng Haji. Dah, ku sia kanyahoan geuning. Majar sia rek bebela ka rakyat teh. Buktina mah nasib rakyat teu kapuluk. Coba hitung ku sia. Sabaraha welas rakyat anu jadi bugang korban pertempuran. Terus nun Jisim abdi lepat pisan parantos ngalajur nafsu ngeprak amarah. Namun Jisim abdi hoyong tumaros nanyakeun naon sia? saupami urang teu ngalawan, nah urang sararea yakin yen rakyat teh baris kajait sareng penjajah baris kausir. Omong Sumaji. Ditanya sarupa kitu Kiragapati katingali rumenghap berat. Berat pikeun ngajawabna. Memang sarua bangga euy. Tapi sia ulah salah arti cicing dia lain harina kumeok. Kanjeng Haji gaduh pamikiran ulang kung jemar. Henteu kawas urangan garacak kurucuk bari hasilna goreng. Kanjeng Haji langkung emudan kepentingan rakyat tiwadan ngagugulukeun nafsu amarah. Kabuktian geuning ku sia. Anu majar sia rek bebela ka rakyat teh hasilna mah ukur banjir gede di mana-mana sia. Mun ukur kitu jeung kitu percuma gawe urang teh euy. Cik, ayeuna bantuan deui batur. Pula syara sing hormat kana layon teh. Kaasup kana layon musuh. Da sanajan kumaha bae oge adi geus jadi bugang mah. Anger we manehna teh tunggal manusia. Ceuk Kiragapati. Tetalangke jig Sumaji nyamburkeun deui rakyat anu keur mulasara puluhan layon. Sabot keur pakpikpek Sumaji pirajeunan nemonkeun kongkorongkan teh hideung anu digantelan ku haur koneng sabuku. Cing sugan apa? Saha jalmana anu sok mamake barang kawas kieu yeuh? Ceuk Sumaji ngiwir-ngiwir eta kongkorong. Anjo eta mah tulak bala bogana si Jumha dulu. Cek aki-aki bari ulah ilik kana kongkorong. Biasa nama Ki Jumha teh tara leupas tina kongkorong haur kuning. Nah kamana kitu ayeuna manehna teh? Cek awewe gigireun si Aki anu keur mersihan awak layon. Oh, nyodoy si Jumha mah tukang hianat dulu. Dumeh sieun teu kagehan tiwul bagian ti kumpeni. Manehna kolu jadi mata-mata heuh. Pangi di mana jeung manehna teh sijang? Cek aki-aki teh. Di tengah jalan Ki. Ki Jumha teh palastra. Ngadenge beja yen Ki Jumha geus palastra. Nu ngabanungan teh harookeun. Ari yugan anu bilu ka kumpeni mah moal palastra. Ke. Kunaon make paeh si Jumha teh? Sidik kami kitu nyaho. Ngan disangka mah tawanan anu ngahaja dipicieun. Sabab rek paeh lang leuseun alatan panyakit jeung kurang dahar. Ceuk Sumaji bari disebutkeun yen Ki Jumha teh mitra siga anu katarajang muriang alatan malaria. Allah, bisa jadi. Oh, kata rajang malaria. Bisa jadi aya nu ngabaruang. Ari sababna ka manehna mah jalma teh rek nu ngewaeun. Kerunya we si Sarmini. Anakna manehna mah teu tua teu dosa. Tapi jadi kababawa di pikang ewa deh. Loh, kecil teuing atuhnya. Mitra ngadenge eta omongan, Sumaji ngagebeg. Baruk, Nyi Sarmini teh anakna Ki Jumha. Cek Sumaji malohok. Nyaho, itu. Naon gitu sujang. Kami teh kataratahan ku Ki Jumha. Sameme palastra. Cenami HP anakna
hari itu merenyi Sarmininya anakna teh. Nang kitu itu. Ari teh ku halian ari geus nyaho teh kojo teh mah meureun si Jumaha teh kakala eling yen salila ieu manehna geus tamelar ka anak jeung ka incu ti kata teh ari minangka ngarasa tanggung jawab deh ukur kudu mihapekeun ka batu teh Ceuk nini anu sigana mah pamajikan si Aki. Oh Gus, mantong sok ngupat jalma nu geus eueuh. Karunya Si Aki nempas omongan si Nini. Sumaji mah ukur ngahuleng we si Aki jeung si Nini cacarita teh. Mitra kaum dangu sanggeus diitung tetela tawanan anu salamet teh ukur kari satengahna oge henteu. Tina 400-an penduduk anu dikerid peuti anu nyesa bari teu walagri teh deui paling oge ukur 170-an jalma awewe lalaki budak mah malah geus palastra kabeh alatan lapar jeung panyakit. Ari balad kumpeni diitung teh aya 70 urang anu ngababatang sesana mah kalabur nyalametkeun nyawana masing-masing. Kiragapati mangarasa hariwang sesa pasukan kumpeni kalabur teh tangtu akhirna gabung ka pasukan sejen di wewengkon Pajampangan sejena. Uli serangna eta pasukan. Kami masuk sieun jadi malines ka rahayat anu ayeuna keur dikerid peuti di wewengkon sejena. Watir euy. Rahayat Pajampangan teh watir. Ceuk Kiragapati. Sanaya jeung Sumaji mah ukur ngahunted. Sanggeus lila ngahulang pok sanaya nyarita. Nyampura kami ke Kiragapati. Rumasa kami teh ukur ngagugulung nafsu amarah. Da buktina mah geuning anu ruksak mah nya rahayat leutik we. Omong sanaya. Sanaya ngarasa salah kana lalampahanana. Ngaberung nafsu teu puguh teh hasilna mah ukur mamala keur rahayat. Basa manehna ningalkeun pamoyanan terus cepet ngidul ka wewengkon Pajampangan anu diteangan teh nyaeta Tuan Peter Scipio. Tetela teu kapanggih raratanana ngan anu eces beja ngeunaan Pajampangan bakal diobrot ku pasukan kumpeni ti Batavia mah memang bener nyata. Sanaya nangenan nasib rahayat di sawatara pilemuran anu aya di Pajampangan teh kacida kasiksana ku alatan pola kumpeni cenah ku sabab pasukan Kanjeng Haji teh ganggu bae ka kumpeni nu matak urang Pajampangan teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki wayahna kudu daek tanggung jawab minangka hukumanana nya maranehna dikerid peuti ditawan dibawa ka Batavia. Ngadenge eta beja sanaya ngagugudag amarahna. Sabab kitu atuh teu antaparah saban lemur anu geus dikawasa ku kumpeni kumanehna diobrot. Ceuk ijiranana mah perjuanganana teh hasil sabab loba balad kumpeni anu teu walakaya. Tapi sanaya teh poho yen balad kumpeni teh sakitu lobana anu didatangkeun ka Pajampangan teh ribuan jumlahna. Cilakana di kumpeni dina Maraspatina teh lain ka para pejuang tapi ka rahayat. Model anu kajadian di Surade jeung Jampang Kulon. Sanggeus lemur diobrot saban nyawa kumpeni saurang kudu digantian ku nyawa rahayat 10. Aduh, rahayat teh didorhos, dijajarkeun di alun-alun. Nyaho kitu kajadianana. Sanaya ngarasahan neueul jeung ngarasa dosa sabab ku paripolahna ngadon rahayat anu jadi korban. Manehna mah ukur nekuk balad kumpeni 10 urang. Kitu ge teu parae. Tapi ari wawalesna mah ka rahayat. Puluhan rahayat anu teu tuah teu dosa dipake tumbal paripolahna anu sambarangan. Kitu sababna akhirna sanaya abur-aburan
di Surade teh manehna oge lunta ninggalkeun Jampang Kulon jeung Ciracap. Kapan basa kapangi keur nyusul-nyusul Ki Kedi oge sabenerna mah sanaya teh keur lunta ngajauhan dosa. Ngan di tengah jalan margo Ki Kedi anu arek ulun kumaula ka kumpeni di Jampang Kulon. Aduh Ki Kedi teh teu tulus da kaburu diudag-udag ku sanaya. Saenggeus Ki Kedi dilepaskeun deui di tengah jalan sanaya pasangrok jeung Ki Ragapati. Ki Ragapati teh keur neangan Sumaji. Sabab aya beja Sumaji sosoranganan nguwak ngawik pajampangan. Ceuk Ki Ragapati, Sumaji kudu dihukum sabab geus mungpang tina parentah atasan. Kapan geus diemarkeun ka satatar piakan? Yen pikeun nyalamatkeun rakyat tidak gangguan kumpeni, pasukan kudu ngeureunnan heula kagiatan. Dasar si Sumaji mah tawara. Tak gitu balukan eta. Loba rahayat jadi korban katelengesan kumpeni. Ceuk Ki Ragapati amek jeung haneueul. Ki Ragapati teh memang geuleun pisan ka jalma-jalma anu ngaku jago. Heuk cecelencengan hayang soranganan kapuji salaku pajuang. Nu matak basa tepung jeung sanaya di tengah jalan oge. Ki Ragapati teh mani beak kasabaranana. Aing apal ka sia-sia teh jalma lalaki langit lalanang jagat. Jawara anu sakti mandraguna. Tapi najan gitu aing teu ngarasa agul ku sia teu. Sabab sia teh teu boga pangabisa. Kajaba ukur yang sarakeun rakyat. Ceuk Ki Ragapati nafsu ngagugudag. Sok sia, ije jeung aing. Sia leuwih hade mepek modaran aing sia. Tibatan tega yang sarakeun rakyat mah. Nah, asana teh. Ceuk Ki Ragapati deui bari ngabresat narajang ka sanaya. Sanaya ngarti naon sababna Ki Ragapati amek. Manehna teh hiji prajurit anu kacida satia jeung satuhuna ka atasan. Nu matak mun mireung batur polana mawa karep sorangan, Ki Ragapati mah geuleuheun pisan. Atuh basa tepung jeung sanaya teh langsung ngobrot ku rupa-rupa teungeulan. Sadar yen dirina ngarasa salah, sanaya teu daek ngalawan. Sakitu teungeulan meuni bukbek ngahanca sakujur awakna, manehna mah anger cicing. Ayo ngalawan sia. Aing teu puguh. Bukbek sorangan. Ngalawan sia kurang ajar. Monong cicing wae. Sok lamun sia ngarasa jago. Kajaba lamun sia geus eueuh nyawaan. Temongkeun sia kasamongan sia teh ka aing. Lawan aing sia. Alin aing capek sorangan ya. Ceuk Ki Ragapati bari handem-hanteman meupeuhan sanaya. Tapi ari sanaya mah anger cicing. Manehna teu daek ngalawan atawa malik amek. Padahal beungeutna barengep jeung getih kaluar tina irung jeung sungutna. Ai. Kunaon sia cicing wae? Jawab sia kahen. Ceuk Ki Ragapati bari gaplok nyabok. Cer getih kaluar deui tina irung sanaya. Moal ngalawan kami mah. Tema sanaya bari ngeluk tungkul. Nah sia, make mau ngalawan. Lamun sia tarung mah aing centang teu unggul dah. Ari palebadi mah geus lain urusan saha anu leuwih jago. Ngan kami teh rumah sasalah. Bener, tindak tanu kami kamari teh kaliru nepikeun ka rakyat korban jiwa. Ceuk sanaya bari nyusutan getih tina irung jeung tina bibirna. Ari nempo sanaya sadrah gitu mah. Kakeuheul Ki Ragapati teh ngadadak ngurangan. Malah pamustunganana mah amarahna leungit teu sakara-kara. Ki Ragapati teh malah jadi malik muji ka sanaya. Desa kumna jalma daek ngaku kana kasalahan deuleu. Teu sakumna.
daek ngaku karena kesalahanna. Oh, sia malus. Omong Ki Ragapati napakan tak-tak sanaya. Sanaya seuri, padahal beungeut nama barenyut teu puguh rupa. Barenyut teu mitra. Sabenerna mah sahabay oge bakal ngaku kana kasalahanan. Sabab lamun teu daek ngaku bakal berat kana hatena. Ngan lamun mah sok kapanggih aya anu mu ngaku. Eta mah kusabab manehna henteu ngarasa salah. Kurang-kurangna jalma lamun harus teuing boga pamadegan. Sakabeung sok hese nalengakeun kasalahanana sorangan. Temal sanaya bari jeung ngarenyuy seuri. Adi geus kitu mah duanana silih hambura. Wah, ayo bareng jeung kami. Bantuan sia kami neangan si Sumaji. Ceuk Ki Ragapati. Mitra kaum dangu. Sanaya mah atoh we nu aya diajak-ajak teh sabab kapan eta mah geus jadi cita-cita nanya eta hayang gabung jeung pasukan Siluman Haji Prawatasari. Leuwihna ti kitu da sanaya teh kapan hayang jonghok jeung Kanjeng Haji supaya bisa jonghok. Akalna kudu bisa deket jeung anak buahna. Itu anu dipikirkeun ku sanaya. Kiraga kapan kami teh keur dituding goreng ku manehna. Moal mahmun mileungah kami Sumaji teh bakal ngamuk. Ceuk sanaya bari medar deui pangalaman manehna anu katudingan geus mateni jeung ngagadabah kahormatan Nyi Tarsih. Nyaeta pamajikan Sumaji. Ngadenge omongan sanaya, Ki Ragapati teh ukur ngarenghap. Nya, bane to kami teh kalaporan ku manehna euy. Cenah sia geus maehan jeung ngagadabah pamajikanana. Minangka bukti aya peso balati boga sia nancelep dina kekemplong beuteung Nyi Tarsih. Peso balati teh malah dikekeweuk ku manehna. Sabab mun jonghok jeung sia eta peso bakal dipake maehan sia. Kitu cenah. Tuh, da nyawe kitu. Ari geus nah moal mawa diriweuh mun kami ulah ilu. Ceuk sanaya menta pamanggih ti Ki Ragapati. Nya, urang lah-lahan we. Neangan tarekah jeung carana kudu kumaha pikeun ngungkulanana. Mun sia dengar sasalah, teu kudu dipake sieun, teu kudu. Bener Ki Raga. Kami mah ukur taluk mun ngarasa salah. Tapi nah Ki Raga teh siga-siga henteu milu nuding ka kami. Omong sanaya munguh ngarasa heran. Kami moal milu nuding ka sia moal. Sapa bae yang haji pagerjaya oge di Gunung Goyang. Geuning teu nuding kitu. Yang haji teh jalmi anu waspada bermana tinggal. Kami percaya ka anjeunna. Ceuk Ki Ragapati. Ngadenge eta beja sanaya mah seri bunga. Aduh, nuhun ari kitu mah Ki Raga. Nuhun. Tapi ulah salah deui. Ari pikeun jalma rea mah bukti teh tetep diperlukeun. Nu mantak. Sia tetep kudu tarekah. Malah sia bisa ngasongkeun bukti. Ya, urang ikhtiaran we Ki Raga. Ceuk sanaya bari ras inget kaki Kedi. Anu geus balaka ka manehna nyieun dosa. Ngan sanajan kitu sanaya ngarasa teu perlu bebeja ka Ki Ragapati yen Ki Kedi geus balaka ka manehna. Malah ceger teu satena sanaya keun bae cenah. Sina si Kedi sorangan we nu nyarita ka batur. Atuh ari geus kitu mangan bring bae duanana arinit balik deui muru wewengkon Ciracap. Tapi duanana teu kudu jauh-jauh muru Ciracap deui.
sabab kabuktian gening Sumaji teh kapargo keur ngobrot pasukan kumpeni anu keur ngerib peuti tawanan ti Ciracap di wewengkon Cikemang. Mitra kaum dangu, enak urang caturkeun saenggeus anu mulasara puluh-puluh layon korban pertempuran di Leuweung, urang saturkeun heula eta nya. Nyata saenggeus beres mulasara puluh-puluh layon korban pertempuran di Leuweung Cikemang, Kiragapati teh ayeuna kudu mikiran rahayat anu kasebutna teh kadungsang-dungsang teu puguh urus. Kiragapati nawaran ka sakumna rahayat anu jumlahna kana 170 urang teh lamun mamaranehna arek baralik deui ka Ciracap kumanehna bakal dianterkeun. Samemeh ngajawab teh di antara rahayat perlu pacental-cental heula. Kami marek balik deui ka lembur mah matuh karang pamidangan sabab sanajan sacangkewok oge di ditu teh boga kebon kami teh. Alah, malah kami mah moal deuk balik deui sanajan di lembur boga ingon oge moal. Nah, make mung balik deui. Oh, nah sia make mung balik deui ha. Cek Kiragapati heran. Nya sabab mun balik deui ka lembur sieun dipapageun ku eta teh lah kumaha bahaya deui. Dulur, sing ingat lamun urang teh geus katudingan ku kumpeni anu paja teh jadi sayangna pajuang. Jadi lamun urang balik deui ka lembur kudu dibeurik deui ku kumpeni angot ayeuna sanggeus aya kejadian sarupa kieu ye. Meureun kumpeni teh bakal males pati. Ceuk lalaki anu saurang deui. Atuh pikeun sakadapan mah sararea patelak paham aya nu hayang balik deui tapi aya oge anu rek ngumara sakaparan-paran bae. Nu penting aman tina ancaman kumpeni. Aya benerna. Jadi ulah waga mulang ka lembur teh. Dalamun sami kumaha aranjeun teh ku kami dikawal milu ka wewengkon anu kumpeni henteu ngagalaksak. Ceuk Kiragapati. Nya kudu ngungsi ka mana atuh mah teh supaya salamet Sujang. Cek Jawewe anu tia tadi nangkep aseupan kosong bawa ti lemurna. Kami mah ngusulkeun aranjeun teh ngungsi heula we ka wewengkon Pamoyanan. Di ditu mah rahayat teh rada tentrem. Sabab katang dayungan ku Kanjeng Dalem Wiratanu. Tema Kiragapati. Mitra kaum dangu sababaraha rakyat sarilih tetep ari geus kitu mah atuh sararea samiuk arek ngungsi bae ka Pamoyanan. Nyaeta puseur dayeuh Padaleman Cianjur. Sanggeus neangan rupa-rupa bongborosan jeung bebetian keur ganyar-ganyar beuteung jeung sanggeus reureuk heula sakedeung bring bae rahayat teh ngalabring dikawal ku sanaya jeung Kiragapati. Mitra kaum dangu sakumaha anu kacatet dina sajarah. Urang Jampang lobana teh 1354 urang. Dikerid beuti jadi tawanan kumpeni tur dibawa ka Batavia. Ngan ku sabab kasiksa ku capek jeung lapar ditambah ku rupa-rupa panyakit anu tepi ka Batavia mah ukur 582 urang. Sawarehna salian ti maot di tengah perjalanan teh oge aya anu kabur atawa salamet alatan ditulungan ku para pajuang. Eta oge aya anu baralik deui ka Jampang, tapi aya oge anu terus ngumara. Bubuaran neangan tempat anu anyar anu cek pangrasana aman. Ari sedengkeun masih cek sajarah keneh
urang Jampang anu geus tepi ka Batavia ku kumpeni teh deui dikri deui dibawa ka Bayabang. Di ditu maranehna dititah kerja rodi ngabuk-bak huma jeung lahan pertanian sejena. Tindakan kumpeni anu telenges ngeribeuti sakungna urang Jampang teh kusabab maranehna geus taak ku gangasna pasukan siluman Haji Parawatasari anu teu euy-euy ngarurug markas-markas kumpeni. Nu matak hiji-hijina jalan mah taya deui walti nyiksa rahayat Jampang supaya kapok keur para pajuang. Sabot sanaya jeung Ki Ragapati Katut Sumaji ngawal urang Jampang anu hayang ngungsi ka wewengkon pamoyanan, aya beja anu nyebutkeun Kanjeng Haji Parawatasari teh gugur di medan perang. Puguh bae ngadenge eta beja, rahayat anu keur dikawal teh mah ditingkoceak. Alatan sedih jeung nalangsa ngadenge panutanana gugur. Aya nu mugen mung nuluykeun lampah, basa manehna ngadenge beja teh. Ay, na kunaon bang namung neruskeun lampahan? Kunaon kisira? Kami teh masa teu bisa melu kana peperangan. Teu bisa lajan kitu kami kacida hormat. Kacida hormatna ka Kanjeng Haji upamanya anjeunna parantos gugur. Na kenaon atuh kami make kegeh beuteukeuh nyingkahan bahaya. Kakok asong kami oge rek melu pae. Cik lalaki satengah tubuh anu awakna rang kebong. Ngadenge omongan eta lalaki. Ki Ragapati mamani ngarasa kagagas tetela cenah ieu jalma teh sakitu ajrihna ka panutanana. Dengekeun kisira, pangorbanan Kanjeng Haji teh sagalana taya lian. Pikeun bumela ka urang sadaya. Anjeunna teh miharep hirup urang regejeug. Tapi ayeuna lamun kisilah milih pae atuh meureun teu mangpaat pisan. Pangorbanan Kanjeng Haji teh. Ceuk Ki Ragapati ngelingan. Di elingan kitu eta lalaki teh ukur sumegruk ciri. Atuh nu sejen oge deui sarua reumai cimata. Sanaya oge milu ngelingan yen bener cenah urang sarerea ulah ngamomorekeun pangorbanan Kanjeng Haji. Urang kudu bisa nanjeur bari hirup regejeug. Sababnya eta pisan cita-cita Kanjeng Haji teh. Ceuk sanaya milu ngengklokan. Ari geus pada ngelingan kitu mah rahaya teh kabireungeuh sumanget deui. Atuh jung we rombongan teh ihang deui. Basa rombongan leureuk heula dumeh kaayaan geus nyedek ka magrib. Peuting-peuting sanaya tumanya ka Ki Ragapati. Naon sanaya? Manis siga nu penting pisan euy. Ceuk Ki Ragapati anu harita keur ngagoledag dina amparan Karunggoni. Kami terek tumanya. Nah, bener Kanjeng Haji teh geus palastra. Nah, make tumanya sarupa gitu. Kami macang saya. Lamun maknya Kanjeng Haji tos puput yuswa. Nah, atuh ari Ki Raga mah mani ayem-ayem wae katinggalan teh. Omong sanaya nalengteng. Ditanya sarupa kitu. Ki Ragapati mah ukur seuri keom. Saraya, eueuh gunana nyengceulikan anu maot. Munnya Kanjeng Haji gugur di pangperangan. Hirup anjeunna engke di alam akhirat mah langkung mulia badan urang ayeuna. Urang mah ayeuna hirup teh sangsara jeung loba dirobeda ku kasusa. Tapi ari ajeuna mah tos bebas tina kasusa.
badan urang banjir Cimata anu daya mangpaatna maning oge neangan dalika malar di mana pae urang ge kawas anjeunna mapag kamuliaan di akhirat. Ceuk Ki Ragapati. Cager Hara Mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.